ta eta teh mangrupakeun katugenah dina hate nu sok disebut siksaan anu panghampang-hampangna. Lamun kabingung kuno enggeus ngaranna kuro, lamun kabingungna nu can terjadi ngaranna gomam. Urang oge osok bingung kudu geus terjadi hanya kal mun mah kamari pohon di korek mah meureun ayeuna teh baruahan. Hanya kal lamun kamari di seuseuh mah baju teh meureun ayeuna bisa dipake. Kabingung eta teh geus terjadi atawa gomam. Ari gomam teh bingung ku perkara anu can karandapan. Kumahanya isu mangkani ieu teh bagian ka pasar, tapi ieu nu moe mun moe teh amahnya. Bingung kuno enggeus, bingung kuno encan, eta teh kemungkinan besar diakibatkeun tina ayana dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji sinar syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinar salam mugia sapapawasna dilimpah curahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilah kekulawargina para sahabatna tabi'in atba'ut tabi'in, bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza. Mudah-mudahan menginginkan syafaat dan jannah, amin ya rabbal alamin. Dibayun sejana atur penuhun ka pengatur waktu pangjajah acara anu parantos masihan waktos kangge ngalajengkeun hancadarsan anu dicandak dina fan tasawuf kitab Kifayatul Atqiyah. Namun sedayana berkah Fatihah kangge wargi-wargi urang anu nuju daramang, mudah-mudahan aranjeunna disehatkeun sabihara-bihari deui, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah nas'alukallahumma lijabatal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi sodakoh tiga sana maeha
ngatoskeun kangge almarhum almarhumah kersana Ibu Rosyati binti Bapak Isnen, kangge Ma Ebo, Bapak Sahiri, Bapak Oman, Bapak Dahimi, sareng Mama Naimi. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, merupakan informasi sabak dana beres pengawasan bari aya sosialisasi di tamu di Tasik ayeuna parantos aya di Palihan Tonggo jenten tekenging wakaburiatnya. Insyaallah ngawasna wan ada di pendekan waktu snack keur pendeknya sok di pendekan wiosnya. Di Kabujeng Jumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hancana kantun wa yu'inu tajdidul wudu'i wa dzikruka qoblal ghurubi musbihan mustaqbila. Aya hancana enggak sarang. Wa yu'inu tajdidul wudu'i wa dzikruka qabla ghurubi musbihan mustaqbila. Enggak. Toh cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap sadayana ieu dina kahirupan sapopoe urang terkadang sok ngarasa tugenah dina hate padahal duit boga, banda boga, baju boga, motor boga, tapi sok aya rasa tugenah. Ari tugenah teh gelisah, ari gelisah teh galau, samar kahayang ieu teh hayang naonnya, padahal kadaharan loba, kainuman loba, pangaboga
hate urang teh ngarasa teu tenang. Dibawa ibadah hawa teh berat, dibawa ngaji hawa teh teu purun. Geus datang ka pangajian geda ngaran-ngaran teu purun mah kajen teuing neangan pagawean sejen nu penting hate bunga. Ta eta teh mangrupakeun katugenah dina hate nu sok disebut siksaan anu panghampang-hampangna. Lamun kabingung kuno enggeus ngaranna kuro, lamun kabingungna nu can terjadi ngaranna gomam. Urang oge osok bingung kudu geus terjadi hanya kal mun mah kamari kebon di korek mah meureun ayeuna teh baruahan. Hanya kal lamun kamari di seuseuh mah baju teh meureun ayeuna bisa dipake. Kabingungan eta teh geus terjadi. Atawa gomam, ari gomam teh bingung ngan bingung ku perkara anu can karandapan. Kumahanya isu mangkani ieu teh bagian ka pasar. Tapi ieu nu moe mun moe teh amahnya. Bingung kuno enggeus, bingung kuno encan, eta teh kemungkinan besar diakibatkeun tina ayana dosa. Urang mah tara nyieun dosa nage, tara nyieun dosa ngobrolkeun batur, tara hianat ka batur, tara milaraan ka batur, tara sakabeh pagawean dosa urang mah tara. Berarti teu boga dosa atuh. Ku ngarumasa atawa monis diri teu boga dosa, eta teh bagian tina dosa. Tapi da rata-rata urang mah rumasa dosa mah nya. Rumasa dosa boro-boro poe kamari poe ayeuna ge geus sabaraha kali ngobrolkeun batur. Apal teu kamari mah tah jiga nu itu teu karasa eta teh apal urang ge eta teh ngobrolkeun batur, apal eta teh dosa apal, tapi dak dorongan tina nafsu anu gede jeung deui urang mah ngarasa geus biasa jadi geus asa teh dosa. Ari dosa mah tekadkeun we dosa nya. Cenah resep nya eta mah kumaha deui pilihan. Resep mamake sendal batur mangga gasap ngaranna haram hukumna. Darek dipulangkeun deui nya gasap teh make barang batur niat rek dipulangkeun. Dalam moal dipulangkeun mah ngaranna maling. Kumaha atuh carana supaya terhindar tina kabingung kasusah kudu enggeus jeung nu encan. Kukurok jeung gomam dina sholawat munfarijah ning aya naon teh lah tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurobu wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bihil rogo ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu. Aya kurob aya gomam. Urang mah ari maca sholawat munfarijah teh da katalar mah katalar ngan pedah palebah ngahartian mah teu bisa. Pokona mah sholawat munfarijah we atawa sholawat nariyah macana aya nu wayustasqo aya nu wayastaski ulah jadi pasea di dieu sok naon macana wayustas mangga. Gaduh alasan masing-masing. Bisi mendak nu wayastaski keun we nya ulah pasea gara-gara baris. Jika anu ya Rasulullah jeung nu maca
ya Rasulullah. Urang sok ya Rasulullah, ya Rasulullah, sok kumaha cik urang? Tah, ya Rasulullah mah teu sesuai jeung aturan eta teh. Kedak nama ya Rasulullah. Tapi orang mah osok ya Rasulullah, mangga-mangga wae moal dicarekan ieu nya. Jeung deui teu ngalartieun ieu. Rek ya Rasulullah rek ya Rasulillah oge. Ngan secara aturan bahasa Arab nu leres ya Rasulullah. Tos. Naon atuh trikna atawa konsepna atawa tipsna? Tak berarti ayeuna teh bagian ngabahas tips supaya terhindar tina kabingung nu enggeus jeung nu encan. Mun ti dokter mah resep ieu teh nya. Tinggal lamun geus dibere resep, urang kudu ka mana? Meuli obat tuluy di kumaha obatna? Di dahar. Tah, ieu ayeuna bagian ngabejakeun resep. Nah, resep ieu teh rek diproses, rek didahar, rek diamalkeun atawa moal. Eta mah tergantung naha urang hoyong cager teh atawa keun we urang mah geus biasa ieu bingung mah. Tah nya mangga ari kitu mah nya. Minimal urang teh terang. Mun seueul teh mah biasa di palemuran mah naon? Peromah atawa waisan. Aya nu sok ngaleueut milanta. Peromah waisan nu galibnya lamun seueul teh lain dahar. Lapar eta mah. Ya. Aduh, jadi beuteung kitu seueul angeun. Ngamam waisan, ngamam peromah. Cenah moal keun we geus biasa ieu seueul ge. Nya mangga da karasa mah kusaha ieu. Naon atuh naon trikna? Hapunten ieu teh rada hararese nyarios duka kunaon ieu. Berat hawana teh. Bisi rada balelol pabuis nya. Naon tipsna teh? Tadi dieu mah dicarioskeun aya opat nya. Saali tipsna mah opat nya. Hiji supaya terhindar tina kabingung teh nyaeta nganyar wudu sabada isya anu akhirna sahingga dina waktu reup sare eta aya dina kaayaan boga wudu. Simpulna mah kieu, lamun urang geus siap-siap rek sare, urang teh usahakeun wudu heula. Acan batal kajeun teuing. Rek sare urang teh wudu heula. Eta resep kahiji. Boro-boro wudu heula urang mah puguh sarena ge teu kanyahoan keur gogoleran bari ngoprek naon teh. Sarua berartinya ujug-ujug tadina urang lalajo HP dibalik jadi HP lalajo saha. Lalajo urang inget-inget teh geus subuh we HP hirup keneh dina TikTok. Tah usahakeun resep kahiji mun hoyong terhindar tina kabingung jeung kasusah, dawamkeun wudu, biasakeun wudu memeh ulem memeh sare. Sanajan pas rek sarena batal ngan batalna ku paantel jeung salaki atawa mun salaki jeung pamajikan keun we eta mah nya. Henteu kieu abdas we memeh sare teh ari pas rek sare rek ulem aya salaki rek naon rek nyabak ulah-ulah kan geus wudu. Ulah eta mah jadi doraka ari kitu mah nya. Keun wae batal deui ge nu penting pas nalika urang ngamaksud sare urang abdas heula. Anapun di pangsarean urang antel jeung salaki batal teu nanaon. Hiji tahnya osok urang abdas memeh kulem. Alhamdulillah. Hiji tahnya keun nu penting mah terang we heula nya.
diamalkan ke 10 tahun dari kaharep mangga asal daek we bingung terusnya. 2 mana tadi teh nomor kaduanya eta bisa zikir ka Allah dina memeh surupa non poe burit-burit zikir. Ari zikir teh naon inget kasaha ka Allah, urang sok inget ka Allah tara ngancirina inget ka Allah teh hiji ku cara maca Quran, 2 ku cara ibadah nu sejena. Burit-burit tetas asar teh tadarus atawa naon maca sholawat hahariringan bari masak teh. Anu pungkuma bari masak teh bari naon bari ngalagunya bari lip sync nya karaokean. Tah sateu acan sumping magrib usahakeun ibadah anu mantak jadi zikir ka Allah, minimal maca doa pas sore. Kan aya doa pagi-pagi, aya doa pas sore. Doa pagi-pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Doa pagi-pagi henteu ari panjang mah ngan ku urang jarang dibaca. Atawa doa pas sore memeh magrib tas asar Allahumma tinggal balikeun nu tadi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Sakitu sajengkal paling genya sajajar lah. Da boro-boro eta urang mah rek dahar wae anu duana katalar sok dibaca tara Allahumma tararang Allahumma barik lana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi mun urang dahar sok dibaca tara bismillah atau bismillah osok tara osok mun keur inget ya. Padahal eta teh urang teh naon apal kunaon pangna nepi ka teu dibaca sabab panggoda setan geus ulah teuing maca bismillah geus arek ge kalah ka aya notif naon atuh notif teh kalah ka aya pagawean sejen atunya mun boga HP kalah bari nempoan HP teh kagok nyiuk sangu bari nempo HP dahar we bari nonton filmnya nepi ka beres eueuh teh bismillah rek sahuap deui bismillahi awalahu wa akhiruhu meunang kitu oge nya leuheung nya daripada henteu pisan mah. Atawa sabada dahar urang apal doa ba'da dahar alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Katalar doa atas dahar sok dibaraca urang mah kadang lamun teh mah teurap alhamdulillah atawa lamun dahar ngeunah hadiah aki nya kitu paling oge nya disangkana nu maot hadiah ngeun dahar butuh ge doa butuh ge Fatihah. Lamun kieu mah ieu karesep aki hadiah aki al-Fatihah kudu maca heula Fatihah urang teh. Tah ari kitu mah kakara nya ari ieu naon reuneu karesep aki hadiah aki moal nya moal nepi ari kitu mah ceuk akina teh kado dora heuh eta tah zikir memeh magrib tos we lamun nu tadi mah naon Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Atawa nu pendek astagfirullahalazim. Sakitu ge eta tos termasuk zikir.
nyebut astagfirullahaladzim. Kahade ngabarisan hak teu kenging jadi hi nya. Astagfirullahaladzim ari didinya mah moal poho meureun nya ngan lamun dina babacaan sapertikeun memeh ngawas astagfirullah 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 naon deui teh wa atubu naon tadi teh astagfirullah jadi astagfirullahi tah bilih jadi hi kade ya tapi ha sok tara karawas ya tos eta nomor kedua. Jadi nomor kahiji wudu memeh sare, nomor kedua zikir memeh maghrib. Bebas zikir nama rek maca Quran, arek maca doa termasuk istighfar astagfirullahaladzim. Dari urang mah sok zikir keneh lamun ti tajong atawa ti soledak atawa kaciwit atawa kagencet atawa katincak astagfirullah. Nah, sanajan bari ngamak ge ka budaknya la ilaha illallah ke budak teh zikir eta oge nya. Sanajan bentuk nama naon nyarekan atawa lamun aya lini la ilaha illallah la ilaha illallah eta ge zikir. Ciri urang teh eling ka saha? Ka Allah. Urang mah ari dibere lini kakara zikir, ari di soledat kakara zikir, ari keur meunang kabungah mah jarang zikir teh nya. Jadi resep nu kadua zikir memeh maghrib. Tilu katalar ieu mah jangan opat. Nomor katilu nyaeta ngajalankeun ibadah antara maghrib jeung isya. Ari maghrib jeung isya teh lolongkrangna teh saeutik dina lilana ge sajam ya. Komo lamun salat maghrib na rada kaburitan mah jeung isya teh tereh napel eta teh. Antara salat maghrib jeung salat isya usahakeun pigawe ibadah. Naon ibadahna? Bebas. Aya wiridan tea, aya salat ba'da maghrib tea, aya salat awabin tea, aya salat lihifdil iman tea, bisa ku tadarus, bisa ku ngaji, bisa ku cicing di masjid teu naon ngahuhulang ngaranna naon iktikaf naon we tah eta teh mantak ngaleungitkeun tina kabingung bisi teu puruna naon mah wudu indit ka masjid boga tujuan iktikaf cicing we ti maghrib dugi ka isya di luar tadi dinya ya. Mun lalaki mah bisa bari ngopi asalkeun di masjid masih keneh meunang ganjaran iktikaf. Eta teh asup kana resep nu katilu ibadah antara maghrib jeung isya. Osok urang kitu osoknya nosok mah tas maghrib teh lamun assalamualaikum assalamualaikum lamun berjamaah mah pasti saeutik gedena milu naon wiridan minimal auzubillahi bismillah mimitina tah minimal wiridan minimal salat sunat ba'da maghrib. Tapi coba lamun salat di imah kan beda hawana ge nya salat berjamaah jeung salat sorangan. Assalamualaikum bukan kena ini ke kamar teang HP keun we na HP ge buat teuing muka Quran na HP teh nya ulah wa kasuudzon ya da Qur'ana dina HP kitu atawa maca sholawat. Tah tips nu katilu ibadah antara maghrib jeung isya. Bisi tepurun gawe, tepurun babacaan, indit ka masjid, cicing diuk di masjid, niatan iktikaf. Nomor kaopat,
Terakhir berarti nyaeta ninggalkeun kana obrolan anu obrolan eta teu manfaat jeung lain ibadah antara magrib jeung isya. Sakalieun antara salat magrib jeung waktu isya mah usahakeun ulah ngobrol anu teu manfaat. Bisi teh mah sieun ngobrol nu teu manfaat kajeun teuing repeh ulah ngobrol nanaon. Sabab eta teh mangrupakeun resep supaya kaluar tina kabingung. Ulah kalah kabada salat magrib teh ngabahas itu ngabahas ieu tahan antara magrib jeung isya. Lamun kira-kira obrolanana eueuh manfaatna tahan sabab ku dilakukeunana eta teh ngundang kana kabingung ngundang kana kasusah. Opat resep hiji tadi naon wudu memeh sare memeh ngagoler meureunnya terkadang lamun geus ngagoler ge kan aya nu teu bisa sare eta teh. Wudu memeh ngagoler memeh sare. Nu kadua naon tadi teh inget keneh zikir memeh magrib. Nu katilu ibadah antara magrib jeung isya. Jeung isya teh jeung waktu isya sanes jeung salat isya. Dan terkadang urang mah salat isyana sok jam 4 ya. Tas magrib gogoleran bari nyekal HP aduh teu burun wudu teh tiris asar heula we dan ke salatna teh jam 4 eta teh ya. Nomor kaopat nyaeta ninggalkeun obrolan anu teu manfaat antara magrib jeung isya. Saur para ulama lamun jalma bisa ngalakukeun opat resep ieu opat ieu merenya opat resep ieu insyaallah moal keuna ku kabingung moal keuna ku kasusah. So geura prakteknya bebeurieun atuh nu ngobrolna dalam teu diobrolkeun ieu moal nepi masalah ngagawean jeung henteu mah kumaha kahayang masing-masing. Da teu berarti abi ngobrolkeun geus ngalakukeun kabehanana berarti kitu teu henteu buat teuing daekan keneh saha anu ngupingkeunana daripada nu ngobrolna. Tapi ieu lamun teu diobrolkeun moal mantak dugi. Eta opat resep supaya kaluar tina kabingung jeung kasusah kunu geus terjadi atawa anu acan terjadi. Hiji tah salit deui wadzib ala hadza baqiyata umrika waksir li amali wajahid tanabbula. Kudu ngalanggengkeun anjeun kana ieu katartiban ibadah dina sasesana umur anjeun. Kudu mondokeun anjeun kana nyipta perkara anu dipikahayang ku hawa nafsu jeung kudu merangan anjeun kana nafsu maka bakal mulia anjeun kitu hartosna. Tos urang sok nguping istilah hawa nafsu osok naon ari hawa teh tarikan. Naon ari nafsu teh kahayang. Jadi hawa nafsu teh tarikan kahayang. Ari nafsu sae tawa awon.
Ari nafsu saya tawawon kumaha nafsuna. Aya jelma liwat ngadupak ka urang teh, dudupak leumpang teh, teu jeung nafsu atuh euy, eta nafsuna eta saya awon. Awon. Lamun urang leuleus teu purun dahar dipasihan obat nafsu maka nafsu eta saya awon. Berarti nafsu teh aya nu sae aya nu awon. Nafsu nu sae namina nafsu anu karimah atawa mahmudah, nafsu nu awon namina nafsu madmumah. Jadi nafsu teh aya nu sae aya nu awon. Teu bisa urang nyebutkeun bahwa sakabeh nafsu teh awon. Tadi dia dina masalah hawa nafsu atawa sok disebut tulul amal, panjang lamunan geuning lamun keur sorangannya cicing we hareupeun imah sorangan ieu. Kumaha teuing ieu mun di Cikamuning sawah kabali kabeh. Kurang rek digacong-gacongkeun kabeh ieu teh engke hasilna beureun tina sapamotong teh meunang ari 20 juta mah disodakohkeun ka masjid kabeh. Kumaha cenah maneh beakeun kitu tah atawa naon we nya mikirna mah nepikakeun dina lamunan eta teh urang leuleumpangan. Kabayang batur mah ayeuna teh da ke Pangandaran. Beureun urang yang di Pangandaran mah lojai terus naik perahu ka ditu ka Pasir Putih. Tuluy motoan monyet. Jeung nu segena kahayang-kahayang nu aya dina lamunan eta teh sami mantak nari kana kabingung. Osok urang kitu osok komo lamun keur sorangan, da ari keur sorangan mah urang teh sok jadi cicingeun nya tara loba ngobrol. Sanajan biasana capetang oge sok ajaran sorangan, moal mungkin sorangan capetangnya. Ari teu keur nelepon mah. Tah, lamun keur sorangan bari urang sepi tina ngobrol, terkadang urang teh sok aya lamunan-lamunan anu jauh ka ditu nya. Urang lamun engke kitu bakal kitu, mun engke kitu arek kitu. Kikituan teh mantap nari kana kabingung. Kumaha carana supaya urang henteu ngalamun? Sibukeun ku ibadah, sibukeun ku pagawean anu manfaat. Lamun teh mah ku cicingna teh mantap jadi ngalamun. Urang mah tara ngalamun age alus berarti nya nu tara ngalamun mah ngan beureun eueuh kahayang eta teh. Tadi dia jauhan hawa nafsu, tulul amal anu mantap jadi lamunan. Terus aya kode terakhir ya. Lamun teh mah urang biasa dina ibadah, usahakeun ibadah ieu teh ulah nepi ka ditinggalkeun sanajan ibadahna saeutik. Sanajan lamun teh mah naon sabada salat teh urang teh sok ukur ngadoa Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin. Sing dawam nya teu kenging ari doana panjang tapi sabulan sakali, mending keneh nu unggal poe sanajan pendek nya. Sanajan pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin. Beres. Sae keneh nu kitu kumaha urang mah ngan apal Allahumma barik lana ta salat teh Allahumma barik lana fi rizqina amin. Manga-manga wae da Allahumma barik lana teh lain tujuan hartina dahar tapi Allahumma ya Allah barik muga ngaberkahan Gusti lana ka abdi sadaya
eta teh menta berkahnya, menta berkah ti Allah, menta leuwih dina kahadean. Wilujeng sumping. Hadirin rahimakumullah, kahartos resepna nu tadi kapaham resepna bade diamalkeun bade gitu. Bade diamalkeun. Cenah ke kagoda deui. Hah? Henteu teu dosa nya dasarnya janji eta mah ngajawab. Bade diamalkeun? Bade. Tah maka naon besar kemungkinan ku Allah dikeresakeun. Jika lamun ditanya haroyong beunghar, hayang kejauhan eta teh mun haroyong beunghar, hoyong. Tah tereh eta teh nya. Cekap kantun wa idza samatu fi sholati ta'arradot. Terakhir aya pengumuman dinten enjing Sabtu leres kedah ngome jalan masing-masing hancengan kang ibu-ibu ya teh anu teu gaduh padamelan. Mun ieu aya pamerding enjing ngome jalan. Abi mah tos gaduh janji Sabtu mah Ahad atunya. Ahad ge sami Senin. Teras we kitu nya. Nu penting urang terang kana kewajiban urang. Hadirin rahimakumullah, sakitu nu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan ageun manfaatna. Nu leresna ti Gusti Allah, nu lepatna mahmur ni kalebatan jisim kuring. Ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.